kelempang menuju sesuatu aju eta di jalan mangge bismillah poho ceknya tah tulisanana aya nah ieu tah bismillah ngagungkeun ka bismillah Allah sangat ngahargakeun ka maneh ngahargaan anjeun ku ngagungkeun ku pangagung anjeun ngamulyakeun ka anjeun ku ngamulyakeun anjeun kana bismillah sehingga anjeun teh boga perasaan ieu bismillah teh mun nyaho mah kana riwayatna kana dongengna pohar moal wani jelema noler-noler bismillah sehingga kumaha dikubah dibersihan dimijakan terus diteundeun di pangluhur ta eta nu ngangkat jadi wali anjeun teh eta ta eta orenganan urang lamun dagang urang rugi be Allah karuniakeun ngojek di batur meunang deui urang mah aya ge sewa ka karak geus numpak ieu ganti goblok bener ganti sia mah geus teh naik ti urang aya babaturanana ganti ta eta kan senep eta kan mun can nyeklak mah henteu kan ieu mah geus cekelan kan ka urang geus asup gigi hiji set deuk berangkat aya babaturan teu meunang ngojek batur mah menang deui nya nama teu meunang geus eta sarua berarti kan meureun daripada ku Allah dibere maning ke bae di surga cenah kiai lah sia malu lu di dongengan lu lah eta nu majikan ka harti ku urang nya maca sholawat dibere ku lauk leutik amat bantak nanaon ge ulah sok hayang bayaran berangkat bae geus urang maca sholawat ngaji nah ieu engke bayaranana urang mah pan ngaji sababaraha juz ge nu mayar muamar mapan bau budak sakali tampil bae ge bau masyaallah kipu doli sakali 2 hadis doang kabeuli ban mobil atuh ulah kaget urang mah ke di sorganya lama sakit kituna doang tuh masyaallah karim nah ieu hal-hal anu geus karar itu urang ulah ngahareupkeun imbalan dunia ke di akhirat moal kudu diantepkeun pagawean urang pasti aya imbalanana aya nu langsung di dunia aya nu engke bae di akhirat eta pasti jeung Allah mah hitung-hitunganana pasti jasa moal datang ka diantepkeun urang mah kan kadang-kadang digawe kemudian di bos geus tah bulan kamari dibayar bulan kadua dibayar bulan katilu mah henteu urang menta engke bae datang ka urang balik datang ka dibayar di urang mah kos kitu komo di proyek-proyek mah tah naon kitu ngaranna di proyeknya dia itu mandorna dan lain sebagainya kadang-kadang kan nya nanti nyahuan tanaga urang keringet urang ditungguan kapan ku anak pemajikan nya nama ngeunah bae mawa duit urang di dunia mah hitung-hitungana kos itu ke di akhirat baru kos itu maca sholawat hiji bakal di aya hitunganana di akhirat bakal Masya Allah karim aya takibis asal ikhlas jeung ulah boga rasa ibadah ikhlas ulah boga rasa ibadah lamun masih keneh boga rasa ibadah aya pengakuan ibadah aya hitung-hitunganna mangan leutik urang tahajud boga rasa aing tahajud aya imbalana leutik urang duha boga rasa urang sok salat duha di akhirat aing rek menta ganjaran diganjar aya tulisanana aya ganjaranana aya leutik tah nu gede mah nu pohoan urang teh geus teu diinget-inget teh sama sekali ongkos sedekah ka masjid 10 juta inget bae ganjar majlis ganjar geus ieu mah teu diinget-inget seakan-akan aing sih geus sedekah teh encan teh kadinya poho eta nu gede mah ganjaran gede mah kos kitu teh Bisrul Hafi teh diangkat jadi kutubul auliana lain ku wirid mah wirid jana biasa zikir maca Quran maca sholawat zikir maca Quran maca sholawat
biasa ngawagahan ngaji jeung sajabana aya hitung-hitunganana ngan teu jadi wali. Henteu jadi wali biasanya ulama biasa diangkat jadi wali bahkan jadi kutubna di mana? Nyana keur leumpang, begitu keur leumpang manggih kertas di jalan teu kanyahoan kan teh urusanana. Barang dideuleu teu boga rasa, barang dideuleu ieu mah bismillah sakeuna. Masyaallah itu sahanu ngaragragkeun bismillah dibawa ku nyana ka imah sanggeus ka imah terus dikumbah di minyak sengitan. Ya mah bismillah bu lamun nyaho sejarahna ka bismillah cek nyana atuh moal daek jelema ieu noler bismillah di minyak sengitan diteundeun di tempat nu pangluhuran tidinya diangkat jadi walina ngamulyakeun kana bismillah nu katoler-toler ku batur ngahargaan kana bismillah ngagungkeun kana bismillah sapira bismillah kan surang lain Quran lain sakuran bismillah doang di jalan dideuleu ku nyana kotor dibawa kayak ku ngagungkeunana ku ngamulyakeunana ku ngaeuweuh deui nu pangmulyana ieu bismillah dibawa ka imah bersihan diminyakan ku nyana geus minyakan henteu dibawa diteundeun di pangluhurna lamari pangluhurna besi kaganggu deui ya ditutupan poh geus di akhirat nyana begitu timbang amal zikir aya Quran aya puasa aya segala aya tapi ganjaranana biasa mawa nyana diangkat jadi wali adalah gara-gara eta tak inget itu banda bisru naon kelempang dek menuju sesuatu aju eta di jalan manggih bismillah poho cek nyana tah tulisanana aya na ieu tah bismillah ngagungkeun ka bismillah Allah sangat ngahargakeun ka maneh ngahargaan jeung ku ngagungkeun ku pangagung anjeun ngamulyakeun ka anjeun ku ngamulyakeun anjeun kana bismillah sehingga anjeun teh boga perasaan ieu bismillah teh mun nyaho mah kana riwayatna kana dongengna pohar moal wani jelema noler-noler bismillah sehingga kumaha dikumbah dibersihan dimijakan terus diteundeun di pangluhurna ta eta nu ngangkat jadi wali anjeun teh eta teh nu entek cek ulah ge lamun salat undang ulah di bismillahan nah besi katoler-toler urangna bahaya. Urang nulis surat anu kira-kira bakal dipiceun ulah make bismillah anu kira-kira bakal bahaya ulah tulis misalnya orang jadi resep nulis ngarang kakarangan ulah make bismillah lah make bahasa urang bae teu naon bismillah ditulis make bahasa Latin ditulis jeung make bahasa Arab berbeda lamun ditulis make bahasa Arab mah Quran tapi lamun make bahasa Latin lain geus tulis bae make bahasa urang bismillahirrahmanirrahim itu alhamdulillahirabbil alamin make bahasa urang make Latin engke waladdohlin aya waladdohlin eta lah tulisan kitu Arab jeung tulisan Latin lain sebab eta teh inna anzalna Quran Arabiyya inna anzalna Quran Arabiyya tapi Latin makan lain Arab geus lain Quran di hukuman mutamad seperti eta maka kita urang ibadah teh ikhlas bari jeung teu boga rasa poh namanya kadang-kadang orang kerja bae aja lama minta-minta tah eta nu poho eta buat teuing eta nu gede ganjarana kita urang poho urang tengah penting udang jutunduh kacailah cacah-cacah sholli tahajud Allah hampir ngageledag teh hampir ngageledag tahiyat acan tapi datangnya anak kasam asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum belang teu karasa tah eta poho nyawa tahajud nyawa teu geus poho bae ku ngagungkeunana inget kana ganjaranana inget mah eueuh hiji nabi anu pentingna teh tahajud eueuh hiji wali anu pentingna teh tahajud eueuh hiji naon kitu ngaran rasul mah komo mata minal laili aya dina Al-Qur'an kabeh aing lah nurutan nabi-nabi atuh geus poho nya geus teu bisa bentar geus eta buat ting eta
Ayeuna sok aju dihitung-hitung maing di Mekah, beureup jasa di Madinah. Aju harita waktu aing zarah tahajud tadi diinget-inget can pugu aya ganjaran. Can pugu. Tah. Ieu ge ngaji ka dieu ge nu karasa boga barasa ngaji mah can pugu diganjar. Can pugu diganjar boga rasa aing ngaji. Tah, anu teu boga rasa mah seueur ka mana? Ka Cilaung. Aing ngilu, ayo bonceng ka dieu ketang ka dieu aja geus mah ka ditu ka jero aing di luar lah. Dia bade luar teh boga rasa ngaji nya mah ulin we ka dieu teh. Aduh, barang balik ka eta seueur ngilu bilo aing. Coba sasalaman henteu jeung kiai nawawi henteu jeung kiai na. Atuh geus datang ka dieu ge mah duit teu mah jajan ge henteu di sarua. Geus datang ka datang ka imah de pohonnya na mah ngaji buan teh eta mah teh. Anu jadi ganjaran. Anu osok sok-sokan macan puguh. Jangan aya ganjaran mah kan teu gede. Komun maju aya ria-riaan wallahu a'lam.